ya Rasulullah, apakah aya nu leuwih dahsyat tibatan gunung jang pendeger bumi? Aya cik Kangjeng. Naon ya Rasulullah? Besi. Sebab besi mah kajen kukumaha ge nyelehkeun gunung. Gunung sakumaha gede na paculan. Ulah didoser di paculan beak. Ieu besi hebatnya saja besi. Jadi besi leuwih dahsyat tibatan gunung. Sahabat nanya deui, ya Rasulullah, aya leuwih nu dahsyat tibatan besi? Aya cik Kangjeng. Naon ya Rasulullah? Nu leuwih dahsyat tibatan besi seuneu. Sakumaha hebatna besi ku seuneu beak kabeh. Masya Allah, cak sahabat ya Rasulullah, apakah aya nu leuwih dahsyat tibatan seuneu? Aya. Naon ya Rasulullah? Cai. Kajen teuing adag-adagan seuneu timbul cai parem. Ya Rasulullah, aya nu leuwih dahsyat tibatan cai? Aya cek Kanjeng Rasul. Naon ya Rasulullah? Angin. Angin mah ulah-ulah angin na gelebuk di dieu, angin nu kaluar ti dieu bahaya. Bahaya gede eta mah. Di mobil ge lamun geus aya angin eta mampir heula. Eureun. Wah, itu beres si angin ieu. Eta angin. Komo si eta mah angin. Heuh, tah mah teu kudu dicaritakeun tah mah. Racun. Angin. Dalam angin nanti geus bau kumaha angina. Nah, ieu angin pohara jasa. Ya Allah, ya Rabb. Sahabat tetap masih ngotot nanyakeun, ya Rasulullah, aya keneh jang pendeger dunia selain daripada angin? Aya cek Kanjeng Rasul. Naon ya Rasulullah? Lamun hayang nyaho pendeger dunia supaya dunia ulah goyang. Di antara diceritakeun tadi leuwih hebat tibatan angin. Iyalah jelema anu hartana loba, anu daek ga zakat. Jelema anu elmuna loba, nu daek mere elmuna lillahi taala. Jelema anu hartana loba, nu daek sedekah, eta lah leuwih dahsyat dibandingkeun jeung nu tarate, nu tadi-tadi. Masya Allah, ternyata horenganan penguat dunia, penguat bumi. Hiji nu sugih, tapi nu sugih na daek zakat, nu sugih na daek sedekah. Ai si eta mah pan kadengena doang sugih. Kadengena doang. Apa ngadengenya na zakat hati. Malah mana yang zakat. Ya Allah ya Rabbi. Masya Allah. Tah eta. Ya, di antara jelema nu boga ilmu, barahan ku ilmuna, dunia jadi teger. Tetapi nu paling dahsyat jelema anu ma'rifatullah wa rasul. Mengenal Allah jeung Rasulna, iyalah sigana kadeleuna cicing, sigana kadeleuna teu sabaraha, sigana kajeleuna hina, katingalina lah jelema tombal tepir, kacirina kuru, kacirina tearudi, tetapi justru Allah ningali jutaan manusia nu ti peuting kerek tapi neuleuh jelema eta sangat memandang. Nu tadina deuk disiksa tapi teu jadi. Mantap besi aya aki-aki hudang ti peuting talian sih ada. Talian. Komo si eta mah geus teu kudu aki-aki talian bae. Geus gantung bae habak. Ternyata koreganan jelema nyiptakeun masjid teh ya. Jelema ngabangun masjid, jelema nyiptakeun majelis talim, ngabangun majelis talim, nyiptakeun mushola, majelis talim dan lain sebagainya. Eta teh jang paneger dunia mengenal Allah. Lamun nu sugih jamal bisa. Etalah keistimewaan peneger dibandingkeun jeung gunung, dibandingkeun jeung seuneu, bandingkeun jeung besi, jeung seuneu, jeung cai, dibandingkeun jeung angin, leuwih hebat keneh. Jelema nu usaha tapi usaha dan lillahi ta'ala, jang li'ilai kalimatillah, tuh masjid, tuh majlis, tuh musola, tuh fakir miskin, teger dunia kajen kukumaha. Tuh kula talian maning kuari talian sanu mau orang teh. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah. Nantak tadi kula gadengnya ayat. Ya Allah ya Rabb, hebat atuh tadi ayat.
ayat anu dibacakeun patusiru sahaba fasuqnahum ila baladin mait bisa dimaknaan ku sababaraha dimensi sebenarnya. Eta ayat teh loba anu maca ayat eta aju ngageter hatena. Kori mah mun maca ayat eta aju hayang gede bayaran. Beda. Tah maca Habib ieu tadi kumaha nafsiranana cenah. Tapi lamun teu lillah, lamun lillah ya henteu. Nah, ki Jamal aya lagi. Ah, ieu bangsana. Ya Allah ya Rabb. Aya jelema kahitung jelema rudin. Kadang make jubah tapi jubahna lain bagus siga kieu. Kadang make sarung lain sarung hidayah cara Haji Pendi. Oh, alamatil kibir. Tapi henteu sebab lain nang meuli nang mere. Nah, salah pakaian mah zahir ieu salah. Keur carita hungkul. Jelema keur lempang, ya Karim ngadenge suara. Kan lamun geus ngadenge suara gaib lain jelema biasa. Contoh Haji Pendi bae mun lempang ti peuting sok ngadenge suara nu seuri eta kan lain jelema biasa. Berarti kan sabangsa jeung kuntilanak. Aya babangsana aya. Jadi keur lempang ngadenge suara tetapi pendengaran lain diceuli. Pendengaranana tapi diceuli batin. Seakan-akan suara teh mun dijabarkeun mah kieu. Ya rih, hai angin. Bawa mega. Datangkeun ka ladang si bulan. Hujankeun di dinya. Nyana kaget aya suara seperti eta. Ningali ka luhur bener angin. Mawa mega mendung terus dihujankeun. Masya Allah cek panehanna. Suara menjadi kenyataan. Hayang nyaho eta ladang saha. Kumaha eta jelema perbuatanana lantaran kok kadenge ku suara hati. Akhirnya nanya ieu saha. Aya nu ngabejaan masyarakat. Pulan di mana imana di anu. Nyana langsung datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hai naon? Ai ente ieu pagawean naon tani ulama. Ai tani ente emang kumaha? Biasa ulama. Henteu. Sugan ieu mah aya nu luar biasana dibanding jeung tani-tani nu sejen. Ah, tani mah biasa we, biasa. Sarua jeung batur, wayah macul-macul, wayah ngagaru-ngagaru, wayah nandur-nandur, wayah ngoyos biasa we biasa. Ante coba praktekna kumaha. Nah lamun carita praktekna kula mah hasilna dibagi 3 setiap panen. Seperti lu jang kula jeung pamajikan kabeh pake dahar pake bekal ibadah. Seperti lu deui ieu disodakohkeun jang fakir miskin. Endek nisob dek henteu kula mah zakat ya. Seperti lu deui engke jang modal deui. Kitulah kula mah tani. Masya Allah. Seperti eta tah ngalaksanakeun tani. Ai kitu maneh kunaon? Nanyakeun kula. Tani kula kumaha? Kunaon? Dibejakeun ku nyana mendengar suara seperti tadi. Ya Allah, ya Rabbi. Cek manehanana suara kos kitu mah lain kakara kuari. Teguran-teguran eta selalu menyentuh hati. Sebab ulama lain asa didelekeun geus asa neuleuh ka Gusti Allah. Masya Allah. Iyalah jelema anu geus deukeut ka Gusti Allah. Anta budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah ka'annahu yarak. Bisa dibuktikan ku dirina. Panjang carita manehanana ieu mah carita pertanian. Hujan lain di manehanana bae. Sagedengin eta di hujanan sawah si ieu. Nah kajadianana bareng kabeh tani. Dibukti dana nu ieu mah bagus bae tanina. Barang nu ieu dongengnya na euy nu aing mah bea kurang.
nu ieu deh waduh cenah tutut malhulu jak nu ieu teh masyaallah anu sakala liberteh naon karang-karang nu sakala liberteh atuh sia mah dasar hamaan nyaho tah sia mah tah hamaan anu ieu sagala simeut sagala tek-tek bage sagedeungeun eta bareng hujana tetapi nu ieu bea kurang nu ieu bea ku simeut nu ieu bea ku itu hama dan lain sebagainya nu ieu mah aman si ieu dagang maju si ieu dagang maju si ieu dagang maju si eta rugi maning weh griana ge wis orangna sepotong lah iya wis didosa nah iyalah seperti etalah jelema nu deukeut ka Gusti Allah mengenal Allah selalu dilindungi ku Gusti Allah ketika henteu dilindungi ku Gusti Allah zahirna tapi batinna merasa terlindungi lantaran geus bener-bener ridho karena qada Allah Subhanahu wa taala. Mantap lamun urang nyaritakeun ayat wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nas yastafun ketika jelema ngurangan timbangan ngurangan meteran ngurangan ukuran ieu disiksa bakalna tetapi aya nu ngurangan jadi hudang ruhani urang ketika urang bisa ngurangan nu aya di diri urang ruhani urang jadi hudang lantaran ieu urang hirup awak mah dan sakadar dibere dahar dibere nginum sare pae kubur selesai tetapi hirup urang nu asli mah ruhani wa nafakhtu fihi min ruhi cek Gusti Allah nah ieu supaya roh urang timbul sinaran maka kudu aya nu dikurangan 4 perkara di diri urang mun bisa ngurangan 4 perkara ruh urang bisa sinaran keluar mengenal Allah Subhanahu wa taala 4 perkara nu kudu dikurangan hiji ngurangan dahar jeung minum mulai guys aduh tidak kiai hampura hampura teh mata eta kan urusan anak ka awak tah mah lamun urang teu bisa ngurangan dahar jeung nginum tetep ruhani urang moal kaluar kula pernah dipicung di Aang Baden ruhani na timbul lantaran daharna saeutik Abuya Cadasari dimantak ruhani na timbul daharna saeutik Haji Pendi nu mantak ruhna terkubur daharna lain tergantung awak mah eta pemberian ti Allah aya jelema awakna lintuh tapi daharna leutik aya jelema kuruk tapi dahar ya Allah tukang ragaji eleh beda ngurangan dahar jeung nginum ruh bakal kaluar lumantak aya puasa eta supaya ruhani urang kaluar cenah kamari kami jah puasa sabulan roh urang teu kaluar atuh teh mah pindah dahar doang pindah dahar malah leuwih gede bulan puasa tibalik jeung teu puasa nu biasa ngan 2 kali bulan puasa 4 kali dahar Masya Allah jarokoknya beak 2 pak nomor kahiji ngurangan dahar jeung nginum ruhani urang bakal kaluar nomor kedua lamun hayang ruh urang timbul bersinar mengenal Allah ngurangan sare duh cenah kieu mending gesan bae mah ngaji teu kaharti berkos kieu atuh urang mengurangan sare hese jasa boro-boro di imah keur ngaji ge hes atuh keur ngaji hese kumaha tah mah atuh besok tudak tunjuk sia hese jasa aduh bulan puasa lain ngurangan hes lain nambah kabeh rata-rata Masya Allah datang ka salat duhur jeung salat asar ngapendeng 2 heseta hayang keluar ruhani seperti eta almarhum ayahanda abah lamun keur jeung anak mah jeung anak daharna loba heran abah mah lamun jeung anak daharna gembul jasa tapi lamun teu jeung anak tilok dahar
ibu ke Jogja datang ke Gering disuntiknya semua abah siapa tuh ngajak aing dahar cik kan 2 poin teu dahar bisa kuat abah eta tapi lamun jeung anak mah tuh kuat ditarutan ku anakna warembul anakna kok haji entoh mah beuh haji entoh haji us haji emu atuh terbasuk kula atuh gembul kula ge nurutan abah daharna doang aja ku ari katurutan ku haji maming garembul eta bisaan kolot eta masyaallah embung ka ciri ku anak-anak acan lamun keur dahar bareng teh kasambal kasar tapi lamun eueuh sasaha cemi urang mah beda lamun keur loba jelema cemi habe hayang pajar tasawuf wah di pedi tasawuf siapa dulu Masya Allah giliran eueuh sasaha waduh ngawadang perbedaan ahli Allah jeung ahli dunia seperti eta ya Allah ya Rabb Masya Allah karim nah nomor kahiji ngurangan dahar jeung nginum wayahna upayakeun lamun hayang urang mengenal Allah nomor kedua ngurangan sare terutama ti peuting eueuh hiji waliullah dijadikan wali nu peutingna sare moal aya eueuh hiji solihin nu peutingna sare moal aya nu mantak diangkat jadi solihin nu mantak diangkat jadi wali peutingna tara sare alhamdulillah cenah kula lagi dianteu sare nonton bola Haji Jamal teman jadi kudoli duaan Masya Allah kiai nonton bola karolol nah tapi tambah lain jangan naonnya nama bari zikir lah murid nerima murid tolol murid tolol dibejakeun guruna mari nonton bola bari zikir teu percaya kudu di exit kita murid 2 ngurangan teh nomor katilu ngurangan pergaulan selain daripada ahli Allah ngurangan bergaul selain daripada ahli Allah lamun jeung ahli Allah jeung Habib silakan jeung Habib Lutfi silakan Habib Ja'far silakan Habib Umar jeung Haji Pendi jauh rusak jaringan HP ia hanya membuat kedangkalan batin qaswatul qulub nanaonan eta sok lagi hanya sekedar memberikan telas hati sok jeung ahli Allah mangga deuk jeung sahabat luar negeri dalam negeri hek jeung ahli Allah mah sebab nya nama pemikiran ilahi pencerahan ilahi urang ngalengkah ka mana bae dikenalkeun ka Allah diusaha kenalkeun ka Allah di politik dikenalkeun ka Allah di ekonomi dikenalkeun ka Allah jeung ahli Allah mah pasti ngeunah bae pasti ngeunah jeung tentrem luar biasa nomor katilu kurangan pergaulan selain daripada ahli Allah nomor kaopat ngurangan omongan selain daripada maca Quran sholawat zikir maca kitab hadis ulah pati loba omong teh kuat saminggu BNT tanu tadi tak saminggu jadi wali saminggu ulah 40 poe ulah tebal teuing 40 poe saminggu baca bahiji dahar nu biasana sapiring mentrung saparapat piring 2 nu biasa sare peuting genep jam cobangan 2 jam ulah sajang 2 jam 3 nu biasa urang jaringan putuskeun gua 4 nu biasa obrol kuari stop saminggu bae ujian anak kadeuleu beungeut lagi heran ieu makan dareumeut ieu beuteung demek beh ieu mah lamun dikasolearkeun mah 12 ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah etalah sekedar bayangan hirup nu urang bakal amprok jeung Gusti Allah lain jasad nu bakal amprok tapi ruh kenalkeun ruh urang ka Gusti Allah memeh urang dicabut nyawa roh urang ngalayak
mumpung aya kene ahli-ahli Allah terutama di Indonesia. Di Indonesia kuari terbanyak ahli Allah dibanding jeung di luar negeri. Wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi bi'adab